Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, selamat pagi. Kumaha damang? Mudah-mudahan anak-anak sehat sadayana. Anak-anak, hari ini kita akan belajar ngabandungan atau mendengarkan. Simak baik-baik, di bawah ini ada percakapan dua orang anak. Hasan, pirengkeun, bel asup geus disada, leres oge hayu urang baris heula. Anak-anak, selanjutnya dibuka buku halaman 90. Kita akan ngajalankeun parentah. Sambungkeun jika contoh kana jawaban nu luyu, tuluy baca make lentong numerna. Di situ sudah ada contohnya pada kalimat nomor 3. Maman bandungan kaharep, jawabannya mangga Bu Guru. Tarik garis ke kata mangga Bu Guru. Nomor 1, kira-kira hayu urang baris. Mana ya jawabannya? Jawabannya hayu. Berarti tarik garis ke kata hayu. Nomor 2, piceun runtah kana tempatna. Jawabannya mangga. Tarik garis ke kata mangga. Nina geser calikna. Jawabannya mangga. Ira tarik garis ke kata mangga ira. Ari bisa kaharep. Jawabannya abdi Bu Guru. Berarti tarik ke kata abdi Bu Guru. Nomor 6, candak buku abdi. Jawabannya buku naon. Tarik ke kata buku naon. Selanjutnya anak-anak ngaregepkeun dongeng atau menyimak dongeng. Landak jeung kelenci. Harita kelenci keur ceurik ngabangingik di sisi catang deket liangna. Kelenci sedih pisan sabab anakna beak di hakanan ku sakadang anjing nu teu boga rasa karunya ka papada sato. Teu kanyahoan ti mana asalna, datang sakadang landak. Hei, sakadang kelenci, kunaon maneh ceurik di dinya? Tanya landak bari nyampeurkeun. Sakadang landak, jawab kelenci kaget. Aya naon? Landak nanya deui. Anak kuring beak di hakanan ku sakadang anjing. Ayeuna tinggal hiji deui. Jawab kelenci ngajelaskeun kasusahna. Geus ayeuna mah ulah ceurik deui. Jung geura nyumput. Keun anak maneh rek dikekepan ku kuring. Penta landak ka kelenci bari asup kana liang kelenci. Teu lila datang anjing rek newak deui anak kelenci sesana. Anjing asup kana liang ngagabrug kelenci. Tapi harita anak kelenci dihalangan ku landak. Nu digabrugna teh lain kelenci, tapi cucuk landak. Gaik, gaik, gaik. Anjing kaluar tina liang kelenci, dina sungutna baloboran ku getih. Manehna lumpat tarik pisan bari ngarasakeun ka nyeri. Dina pikirna kapok moal datang deui ka liang kelenci. Sanggeus anjing lumpat, sakadang landak kaluar tina liang bari seuri leutik. Hei, sakadang kelenci, tuh tempo, si anjing geus eueuh. Landak nyarita ka kelenci, tuluy nu harita keluar tina tempat nyamunina. Nuhun sakadang landak, kuring ditulungan. Kelenci nganuhunkeun ka landak. Geus ayeuna mah sing jongjon bae. Cigana mah
sakadang anjing teh kapokeun landak ngupahan ka kelenci. Ti harita kelenci hirupna jadi tentrem sabab anjing nusok ngahakanan bangsa manehna tara datang deui ka tempatna. Anak-anak, setelah mendengarkan dongeng tadi, silakan dikerjakan pancen halaman 96 menjawab pertanyaan yang sesuai dengan dongeng yang disimak tadi ada pada halaman 92. Anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajarnya meskipun di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sumasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.